Sampurasun wilujeng enjing. Ayeuna pendak deui sareng mapel bahasa Sunda semester genep. Materi dongeng kelas 7 KD 3.5. Dongeng teh carita rekaan atawa fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan atawa hal anu teu mungkin. Upamana wae sasatoan jeung tatangkalan boga paripolah atawa tingkah laku sarta bisa ngomong kawas jelema. Parahu jadi gunung atawa jelema jadi maung kajajaden. Harimau jadi jadian. Dongeng kaasup kana karya sastra Balarea. Henteu kanyahoan anu ngarangna. Dumasar kana eusi jeung palakuna, dongeng bisa dipasing-pasing diantarana hiji dongeng fabel atawa dongeng sasatoan. Nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan. Contohna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Peucang kena ku leugeut. Gajah eleh ku sireum. Anu kadua dongeng sasakala atawa legenda. Nyaeta anu aya patalina jeung asal muasalna hiji tempat, barang atawa hal sejenna. Contona Sasakala Gunung Tangkuban Parahu, Sasakala Situ Bagendit, Sasakala Talaga Warna. Anu katilu dongeng sajarah atawa dongeng babad. Nyaeta dongeng anu aya patalina jeung tokoh-tokoh sajarah atawa patempatan anu ngandung sajarah. Contona Arcadomas, babad Prabu Siliwangi, babad Kian Santang. Anu kaopat dongeng jalma biasa atawa istilahnya parabel. Nyaeta dongeng anu palakuna jalma biasa jeung kalakuanna oge lucu. Contona Si Kabayan Ngalanangka. Tah eta pembahasan materi KD 3.5 materi dongeng bagian kahiji. Hatur nuhun sampurasun. Engke dilanjutkeun kana materi dongeng bagian kadua. Sok ditulis anu pentingna.